Aduh, aing baringgung lagi kieu teh, kudu kumaha atuh. Cai we di inuman ku aing kopi geus barareak panan. Nini haji kalah ka mana geus 2 minggu balik. Terus boga kopi-kopi acan, gula beak. Puji si Imron hayangeun kawin deui, duit eueuh, kudu kumaha atuh. Ari teu diturut pan anak buah kahiji eta teh. Ayeuna geus saminggu teu gawe ka mana meureunana aing paurna teh gantung diri doang. Duh aing kudu ditempo ieu mah ka imana ieu. Melang aing Imron geus tembur lagi sayang kawin teh kitu geus sama adat teh aing goreng adat sia mah Bang hayang kawin mun kokosodan ngerakeun aing. Aduh aing nyawa cager mun teu di imana ieu asup saminggu ieu. Aduh. Deui we sugan tah dayana ge cai herang. Diguling ngagorolong bilang teh ngeng alau ini buah asak buatkeun ngeng tidin ngeng murah geunya loh ngeng tuh. Aing haji ka mana neang-neang gitu. Gawe geus babaraha ge sinarieun haji teh di teang-teang. Boga anak buah anyar deui kitu. Loh, ampun aing tuh da digawe di haji da sanajan tibang babaraha tahun babaraha bulan ge jeung duit mah anggar lesot. Ampun aing. Gawe mah gawe unggal poe duit tara nyakal pisan ampun aing. Moal ada tuh haji anak buah teh dikitukeun wae mah. Hayang kawin teh dikarawinkeun. Tibang di bohongan doang, ampun aing haji ku nemen-nemen teuing aing jelema beunghar ge. Aing. Ka mana atuh ieu dah? Aing waringung kieu ya. Ais dihantem baringung kieu ya. Leumpang ngaler ngidul ngulon wetan ge dihantem bingung ngalieur. Hohoi deuh. Ampun aing Oh batur ngobrol-ngobrol acan si Kanil eueuh di sinarieun. Aduh, ampun aing ninggal geus palebah kieu ya. Hese ngalain ka ampun tengan. Hohoi deuh ieu kahirupan. Aing Haji do mana geus meupeui deui wae eta pipiaraan. Ai jelema jegudanya. Pipiaraan ge ngan ku arari we aya. Marulus wae gitu. Itu dijual atuh hiji, dua atuh paragi daang, hayang daang. Sapingping atuh dikeureut. Anu beunghar aya. Buah buat Mac Black di eta. Meni rayud.
bakwa yang diborong. Oh ya buahnya gitu ha. Ada apa? Oh gak iya. Wah. Bener menang ini 15 ton mah. Jeung tanggal tuaran. Aduh, boleh. Itu sih nama makhlukna ecam beluk kayak di mah. Si kubaringung tinggal ji. Di piaraan ngejedik. Bandang ngejedik ya geninganan. Ayo bong harpatani mah benar rese ji. Aduh, boleh. Duitan ya. Ampun luka mana deui atuh teh leumpang ya. Lesot pisan jeung duit ampun teng poe ieu aing. Aing murag-murag naon atuh ngajak guru ka hayang mah. Duit atuh sok gunduk ka murag ge teh ampun tengan aing kota rese aing. Dah. Aduh. Set aing. Buset aing karak ngomong duit murah ge. Mau goblok ieu naon? Oh. Buah asa di buah haji sugan. Asak ieu buahna buset deh kah. Hai milik di mana we ngomong duit murah galah buah asak murah euy. Milik ampun ah. Jeung amis deh. Hai milik mah moal ka mana emang nage. Ajan di teangan ka ujung berung ge lain palebahna mah moal ka panggih ieu. Ngat ieu teh neangan jauh ge tibang salengkah dua lengkah gepluk ieu milik. Ampun ah. Sangat ngengeng wae. Buset deh, dah sekadil ke mobilan. Kuan helan ah. Bener milik mah euy. Jeung amis ieu buah. Roma nis teh cuman ieu mah. Ampun aya. Nel. Bingung gitu ah. Nyeng. Itu Mang Imron tidak menggerogot naon itu koneng-koneng. Alah buah. Buah euy, Mang Imron. Naon si eta? Mobilan. Aduh, anya sia ieu haji buah anya. Hah? Dijieun mau mobilan si kami sih mau nemen. Saya mah bibit naon? Kukuk. Alah, cuma saya mau mobilan. Izin mau mobilan saya kanyawan haji sih ya. Gede. Set, aing naon emang ieu? Nah, gede sarua geuning. Aduh, aing ngabandul. Ya, haji ka mana haji? Haji? Heeh. Di mana tadi teh? Nyangkere wae ah. Bukan duit teh. Nya teh nyaho. Eta jiga ngagarogot buah. Wah, amik ah. Buah haji asak murag meureunna ah. Anu haji manusia manang lagi. Oh, si manang lagi. Si manang lagi. Tuh, anjing rode ah. Mau rewana sia ka mana eta? Hah? Dik ka mana? Nya ieu mau mobilan ah. Amit teh. Amit nya. Amit ah. Amit. Duh, lutak-letak hayangnya. Ngaletak doang. Ngelel. Amitnya. Amit ah. Sedep. Ngeletak dulu. Ngeletak. Ngelel. Duh, bobo ngelel. Ah, ngelel yang rada kos beru. Ngelel. Amit. Coba calangap. Enaknya. Silakan ta. Amit teh. Amit ah. Aingnya. Ngeri wae aingnya. Diulang ka dieu. Mang Imron bingung dah. Naon? Buka duit pisan, buka duit teh can udud, Mang Imron. Can udud. Buka duit teh. Henteu dia ah. Duh, aingnya. Teu dibere pan isu ku haji ah. Urang ka ditu yuk, bawa mau mobilanna urang ka ditu yuk. Heuh ah. Urang ngobrol na itu yuk. Ayo tarik. Nyeng. Terus. Si korun pupuk nama guys ngebrug ya aingnya jalan manangan si aku bingung doang aingnya ada boleh Wayo masuk ngada ruas aing wae Ada boleh. nah saya bijul di tukang tas maling ore aingnya Gua ada aja masuk di buku-buku. kita bijul di tukang ore aing teu loba sia yuk Kok kebuta ya sih aku bingung gini kan. Wa orun. Harudang batur aing kamari tes diantem modal wae kalah harudang wae ayeuna teh.
Ah ini tuh buah diborongkeun moal. Buah eta? Heeh. Badak sih masuk nanyakeun buah tuh nya. Masih dibeli. Ini meklek tuh dah itu segala domba buat rembai itu. Oh, siapa kos teu nyaho aing wae atuh. Pepelakan nya rembay aing mah, nya domba kuat asal daek. Daek dikumahakeun cenah nanya wae. Hanya dibeli atuh, iluk di hutang, ini tara main hutang, iya paling engke yarnen, bayarna ge. Sok gadak atuh ai urusan sina bener atuh emang lagi buah ini diborongkeun. Ayeuna teh si Imron ge keur kanceuh, pan apa sakamari kanceuh. Mengeureun atuh budak hayangeun ngeblaem ku sia teh di modalan Ku batu duitna di aing nya teh mentok, ngararacet duit teh. Kopi atuh ieu termosna doang geuninganan. Buset ai kudu ngomong geus kopi-kopi acan tuh min nih haji geus babaraha poe balik batur aing bingung. Hat aing ngaji ngaranna mah jelema jegud. Taneuh luyuh layah meuni. Apa sorangan ai beungartan Atuh, Ji. beungartan iku mah bating kopi cai herang aing cai herang ti isuk mending geus beunteur kembung. Tukang Sia. dagang itu. Tukang dagang, Ji. Meuli-meuli naon atuh aing buri beuteung dah. Tukang dagang naon si Jabir eta tukang sayuran dek ngadaangan lobak sia. Sukane atuh aya tempe atah atuh, tempe bacem. Man cokot kiki wae dibayarna mah kitu. Ah, sia masuk tubuh gua. Bejakeun tuduhkeun aing tuh aing diuk gitu man. Cokot sa. Engkeun doh sayuran mah atuh, lobak mah. Lobak di aing keur ngebon itu Heuh lobak bari mah. tuh sama sayur pake kain kos budak sama jajan teh lain tempat-tempat tukang dagang naon heula. Apaan aya tukang nanyeun budak mah. Coba urang ilik atuh ka ditu rek dijual moal. Heuh dijual dibayar mah wajib utang ya. Moal paling ge atuh tes panen rendang dah. Heuh tempo. Ayo. Aduh aing yang demen. Ngasaan? Ah, ulah pamalik kolot. Ayo. Korek lu aja mah tuh bang minum oge. Ampun aya nih aya. Merenan. Loh, ampun aya. Naon? Tadi tarik mobilna. Loh, ayo tarik lah tuh dong meuni. Nah tadi yuk tah. Nang na heulan ngasolan doh aya. Iya, tadi heulan. Tadi Haji bener aya di imah. Aya. Aya. Naon? Kasbon. Kasbon. Boga duit mah nya. Oh, atuh sudah sok. Teu apa ieu mah dek bogaan duit engkeuna mah wajib teh. Mah imron lesot pisan lesot. Lepas. Kuat nyampe ka lepas atuh. Pokoknya duit lesang nih zaman ayeuna dia kumaha nya nih duh aya. Sarua ieu teh boga duit ieu. Yo Mang Imron mah apa sorangan kamari kawin micung. Alau ah, ini bisa micung. Oh, yang geus dibawa ka ditu teh embungeun awewena. Aing atun teu hipu meureun. Bah, boro hipu tadi nama rek nengke, bari nengke. Alau, sedep meureunan. Hah? Sedep. Heeh, hipu. Aing Aya dah. Yuk. Mang Imron poe ieu lesot pisan yang duit ieu tadi nama nek meuli. Uduh doh aya 5 batangeunna dah. teh ka haji bogaeun atuh haji juga Pakulian mah. eueuh ieu teh kumaha nya dah. Itu depan geus karang Haji nyaho teh keur pepelakanan Haji. Haji teh aya tadi teh ngadenge Heeh. nek ngaborong buah. Haji teh. Heeh. Nek jual buah. Heeh. Buah anu digigireun imahna na eta. Heeh, tadi ngadenge ngawangkong gerek mangkat. Atuh eta mah buah naon teh teh? Buah si manang lagi. Oh si manang lagi. Heeh. Amit. Heeh. Nah, bukan duit ya nih. Iya, bogaan ke mah, burit mah. Duh, anya. Mudah-mudahan sing buru-buru lakunya. Heeh. Nu kasbon lesot pisan yang duit ieu. Heeh, kasbon ke burit. Hah? Kasbon burit ka waji ulan teu. Udah dirojokan we naon? Liang ieu tuh da. Liangan itu. Aduh, aya sia masih nu haji aya dicocok sia kecarekan meureunan. Wah, ieu ah. Emang geus eueuhan jerona. Wuhan kosong. Coba tempo aya. Tuh aya naon wuhan ah. Oh, itu bulu bangun teh. Gembel. Aya. Mirip. Aya kemiripan. Coba sagede kieu teu. Atuh kumaha ieu mah. Mau sagede kieu euy. Alau ah kos Buset, ieu mah sedep. Hah? Sedep. Ngenyot mah. Nya pasti ngenyot terus. Geus lagi gituan ah. Atuh ah. Jadi atuh jualan-jualan. Tuh, buah aing memek gitu sia. Heeh, Mau dibala duit.
gampang kumaha atuh geus turun. Yeh, sokan gadag sia mana naon ieu atuh memeh. Ieu teh atuh hitung-hitungan heula, poe rek diborongkeun mau di kilo, poe mau biji. Diborongkeun kabeh. Sarua gitu. Pokona mah rek bara kilo. Wani teh sia 5 lawe. Detik 5 2 likur, ieu 2 likur, itu 2 likur tuh. Semasok naon wae. Aing bingung teh ngalana. Ae ke si Imron ku aing dititah jeung si Kanil. Itu tuh. Anak buah sia itu pernah itu Set aing piara anak-anak. Bisa ya. Yo, geus bawa apa teh asup ngadag. Nah, si Kanil di lebak itu. Keur kekejoan meureunan. Tong kalau cicik aing oge gara-gara hayang kawin jadi hese ku aing dititah ge. Geus wani ayeuna mah. Heeh, sia-sia mayan ayeuna mah kieu ya. Heeh. Aing rek nelpon bos aing sekalian anuhna urang tembuskeun ladang buah ongko cokot. Heeh lah geus. Ayo sampeun tuh berat tuh. Neang bos. Orang pan aing aya nempok itu mah itu. Nyawa cuma bener itu nyaroon apa gitu. Aingnya. Tuh. Sampai saya kabar balik heula nya. Oh, balik heula aing mah nyampurkeun Oh, bos. si Imron ditah ngala buah. Si Kanil tuh gadag naon na itu. Poingan. Jis ya mah. Tah, ieu na tah, ulah tah. Haji kebetulan. Hah? Haji. Mana jago mana sekarang mah. Naon? Sia, geus beberapa tuh asup gawe di bangkit. Tuh gadag tuh si Kanil lain dititah gawe si Imron. Naon Haji, orang mah hayang libur heulan ah. Punya libur teh mah boga kahayang teh bani ampun aing otak aing merasa bejad. Barina atuh batur boga teteneunan teu diberekeun batur dek kawin nepi ka teh jadi. Becik aing ge kedeung heula, aing oge keur balangsak duit teh hese. Can bijil, can cair, batur cai mah sok teu sabaran. Emang mending geus ngahe teh si Ujang sia gitu. Nyaho pagel, tibang omol-omol unggal Mang putih. suri-suri Kanil. Ngarti emang sia. Yo hilwae waji. Astagfirullah aing sih. Oke ayo bangalkeun buah aing si tumin rek dibeli cenah buah. Buah mana? Itu nu gigireun imah. Buah naon teh Nil? Buah si Manang lagi aing. Heeh, si Manang lagi. Heeh, tah Mang Imron. Pokoknya beak kabeh ala rek diborongkeun si eta si tumin cenah. Tapi engke kasbon atuh nya. Heeh, ke aya pan ke eta ladang buah heula. Ngan ai kawin make rada di ieu we ditundur heula undur. Ah, undur-undur wae aing. Lu maksudnya kan urang yang make duit ada pan mun sia teh kudu aya ipekah naon pada atuh mun aya duit mah urang karyaan leuletikan atuh. Wah, lutikan kegedean karyaan mau cara Heeh, batu. ke urang nanggap kiliningan atuh. Alau kiliningan. Emang sia ngarti? Ngarti emang kiliningan. Ngeunaan ngempiahnya. Heeh, ke atunya atuh sugan kayak cair mah duit urang nanggap kiliningan atau siter ke. Siter. Waktu ayo buah nu di mana? Ah, Itu gigi ini mah ayo. Jadi geus beberapa ya di bangki itu ampun aing mah. ini bantuannya. Hah? Bantuan. Heeh. Heuh, jisikan eta bantuan ayo. Kan eta ieu di babawa naon eta? Aisyah naon eta? Buset bibit aing eta dipelak. Oh, mau mobilan Haji. Ah, Ampun aing mah. Jadi mobilan. ampun aing mah. Ih kabarana si Kina. Maruragan mun Haji ah. Da ditarik. Itu di babawa nu haji nu. Kalian kok gede-gede geuna ka huluna ieu. Ayo tuh buru ah. Atuh yuk. Ya, Bro. Ayo. Tuh. Mek black buah alaan kabeh. Yes, alan kabeh. Alaan kabeh lu disasakeun ka pentilak di bawah kilo. Kasih tumin bungun meuli deui. Jadi pakandap lah tentu nasi bro. Atuh, ka ka mana? Aing nek imah nek goler ah. Atuh. Ini, dibungkun nih. Hah? Nagok. Hah? Ayo. Tahan ya. Cicing ulah maka udang. Ayo mah. Cicing. Tahan atuh Nil. Aduh eta mah sirah Mang Imron. Atuh Nil sama. Sirah. Hah? Sirah. Atuh udang na Nil. Ayo ngefek kudu eh. Kan lah. Je. Kenalan wah. Tuh bener ieu mah ya. Tuh bener. Ah, taktiknya ya. Wah, jangan tuh eh. Ayo udah bener mah. Wah, ayo pasti tak. Kanu sirah hulu. Aduh, ayo kedengeran. Aing mah. Wah, ayo malu atuh. Kan. Kau kira bener sana kayo. Hutan gantur tendang emang. Encan. Atuh tahu lah. Tak lain. Oh, tak. Ayo. Ulah sirah. Oh, nangke. Nangke Mang Imron. Ayo. Ya, tuh coba goblok ini. Ya, sekali lah. Goblok bisa. Kan lihat. Goblok aja ditinggalkan aing. Coba hese tuh. Tarik. Kadieu lan. Kadieu. Tarik. Sekali lah.
Goblok kenyak ku anjir ge. Cenah kalana aing ditarik. Goblok Kane ulah heureuy ya. Aing asa turuna. Asa turuna. Turun bantuan. Asa turuna. Tahan. Anjir sawan kuja we kumaha ieu Turun nyosot dah turunna. Kade tah. Beusi. Busi. Goblok Malah celana di betot sia mah Ai ka benyeng. Benyeng aina. Sadena Oh sasai ya. Sadena ustaz sia mah mutu nama ieu. Coba brand can kapake ieu. Aina Nyarut meureun. aina. Ah, Para rese ieu mah ulah nu ieu ah. mana? Itu tuh nu leutik ah. Ayo atuh. Itu tuh. Tuh, ntar wah goblok tuh ieu.